Wilujeng sonten patepang deui kalawan abdi Mika Pratama di acara Sakolebat Warta. Barudak sakola zaman ayeuna beuki perceka. Dina pameran rupaning produk anu lumangsung di Gedung Sate, dipamerkeun hiji mobil anu dingaranan Bugikar nu diproduksi ku SMKN 8 Bandung. Ieu mobil didesain lain pikeun dipake di jalan raya, tapi khusus keur off-road. Sanggup nyorang jalan nu pinuh ku leutak, nyorang leuweung jeung nu ngandung tantangan sejen. Ieu mobil anu didesain tahun 2016 bisa mawa 2 orang muatan. Mesinna ditukang teu siga mulu mobil sejenna. Kalawan ngagunakeun mesin Vios manual 1500 cc. Bahan bakarna bensin, bisa Pertamax atawa premium. Tur tangkina bisa nampung nepi ka 40 liter. Lamun majuna ngebut. Bugikar bisa nepi ka 120 km per jam. Ieu mobil teh regana dibanderol 50 juta nepi ka 75 juta. Nepi ka tahun 2017, SMKN 8 Bandung kungsi ngajual 4 unit Bugikar ka Jambi jeung Medan. Sakitu sakolebat warta poe ieu, hatur nuhun waktuna, salam teknologi.